Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah katokat, buah cempedak, cicing bae cakep gitu. Bedeuy lah. Bisa diajak kompromi ya para hadirin ya. Buah katokat, buah cempedak. Kurang kompak dah. Buah katokat, buah kadongdong. Kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salam moga-moga hirupna sing berkah, rumah tanggana sing sakinah mawadah warohmah. Amin gitu. Bedas ulah marah. Moga-moga sing gancang bisa lempang ka Mekah, balik di Mekah. Moga-moga sing kabeli sawah, kabeli tanah, kajian imah mewah, kabeli mobil mewah. Aya duitna, selamat menghayal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala dawam wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sahibu syafa'atil uzma ila yaumiz ziham. Wa ja'ala ummatahu ala khairil umam wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina tamassaku ala dinil malikil alam. Amma ba'du. Nasrun minallah wa fatsun qarib wa basyiril mu'minin. Ya qawiyyu ya matinu ikfina syarra zalimin wa ya amanal khaifin najina mimman nakhab. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Warrahmanul Quddusul Baisul Muqtadir Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tukang son aya ehwan seetik be budak di korok. Basna rada gede kan seetik. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Walidzalika qala Nabi Muhammad innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan ana sayyidu waladi adam wala fakhra. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil kudu dipencet bae kos obol bang mau keluarnya menjadi pencet. Benar bu? Kudu dipencet bae. Allahu Allahu Allahu
illallah. Wajib kajalma Islamna uning turunanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putra Hashim Ki Hashim putra Manaf Ki Manaf putra Qusay Ki Qusay putra Kilab Ki Kilab putra Murrah Ki Murrah putra Ka'ab Ki Ka'ab putra Lu'ay Ki Lu'ay putra Ghalib Ki Ghalib putra Bihir Ki Bihir putra Malik Ki Malik putra Nadar Ki Nadar putra Kinana Kinana putra Huzaimah Huzaimah putra Mudrika Mudrika putra Ilyas Ki Ilyas putra Mudar Ki Mudar putra Nidar Ki Nidar putra Ma'ad Ki Ma'ad putra Adnan Ti Adnan dugi ka Adam tewajib kuningana sebab henteu aya katerangan anu sahih Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah wajib deui uningana turunan nuti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah Aminah putrina Wahab Ki Wahab putrana Manaf Ki Manaf putrana Zuhrah Ki Zuhrah putrana Kilab tepang deui piramana Ki Kilab janggewarana jadi ibu jeung ramana masih kene saturunan Allah Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah Jibril Mikail Ajrail Munkar wa Nakir Raqib Atid Malik Ridwan Allahu Allahu Allah Allah Allahu Allah la ilaha illallah
Apal ibu apal? Apal deh? Pada dah nyang nyang. Nyang. Peot bae. Pertama nama kencang. Orang tadi meotan. Memang gitunya. Memang gitu orang ge tiletik heula karak gede geus gede karak peot deh. Peot deh. Bener mah peot. Tapi nya aya nu ka tinggalin gitu. Para al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatizah, para hujaj, para tokoh terkemuka, para kesepuhan kampung setempat wabil khusus, nugusim pribados dihormati Kiai Muhtadi, Kiai Tony, Kiai Mujib beserta guru-guru anu sanesna anu teu disebatkeun satu persatuna namun pengirangan rasa hormat sareng takzim pribados kasadayana muga-muga ieu para guru-guru urang sing dipanjangkeun umurna amin sing selalu dibabarin topik sidereng hidayah tur dibabarin selalu kasobaran sidereng ketawakan ku Gusti Allah pikeun ngabimbing ngabina urang sadayana menuju jalan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal Tilak kasadayana para aparatur pemerintah minal a'la ilal adna Bapak Lurah anu abdi teu apal namina aya Bapak Lurah ya? Aya. Bapak RW na? Bapak RT? Aya. Alhamdulillah. Tilap kasadayana para panitia, para bapak-bapak, para ibu-ibu, pamuda-pamudi murang kalihna anu teu disebatkeun satu persatuna yuk urang ngadua dina pentingan ayeuna dina acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga urang sadayana sing selalu disehatkeun badan sinareng rohanina amin. Moga-moga orang sadayana sing dijembarkeun rezeki anu seueur nu halal barokah pikeun ibadah. Moga-moga umur orang dipanjangkeun umur anu barokah pikeun ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Puja sedereng puji syukur hayuk urang sanggakeun ka Gusti Allah nu Maha Ghafur
anu parantos masihan ka urang sadayana beraneka ragam kenikmatan terutama pisan nikmat iman sareng nikmat Islam. Saya mengucapkan alhamdulillah. Atuh bingung sih ya maca di tengah ngolowok di sisi tepi nu, di sisi tepi nu, ai kurang cara mah ngomong kasar kajuring. Itu 07 pacara rauh bae ieu. Si udah adi penta parelek. Salawat salam salawatna Allah teka liwat sinareng salamna Allah teka halang muga-muga sing selalu dikucurkeun dikecerkeun dikocorkeun ka baginda ka pamimpin urang sararea pamimpin anu telah membawa urang sadayana ti zaman gelap gulita sampai ke zaman terang benderang minas sulmati ilal nur. Pemimpin urang anu parantos membawa urang sadayana ti zaman jahiliyah dudikeun ka zaman ilmiah. Pemimpin anu telah membawa urang sadayana di zaman onta ngengel besi dudikeun ka zaman mobil Avanza cenareng mobil Mercy. Beliau adalah seorang pemimpin sayyidul makhluqat, sayyidul anbiya wal mursalin. Siapakah baginda? Baginda adalah paduka alam, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Teka kantun selawat sareng salamna Allah moga-moga sing selalu dicurahkeun ka keluarga Nabi, ka sahabatna Nabi, berikut urang selaku umatna moga-moga urang sadayana sing kenging syafaatul uzma ti Rasul urang kini napoe kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, ieu lemburna Bu. Babah ya tak sesengitan segala emang kurang makhluk halus ya. Sesengitan segala ya. Kalau rengit. Acara nani Bu? Hah? Ainu maulidan, ainu bacem bae. Acara maulidan, nek maulidan mangga, nek mauludan mangga ulah pasea nya, ulah pasea Ustaz ngadu dalil cak aing maulidan cak sia mauludan dak ngadu golok teu pantes ban bener betul gitu betul. Lapan maulid ting lapan maulud doang ngabe ngan kayaknya ngorbankeun nyawa hiji ka bina-bina beureunya gitu. Acara mauludan maulidan saha anu di acara ke dia Kangjeng Nabi saha eta tadi digigir kadang suarana teh urupana eta pas uka-uka bae bawa ya siluman kabeh di dia. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu nyaho ka Kangjeng Nabi Muhammad nyaho? Henteu. Nyaho ka ngaran, teu nyarupa. Nabi Muhammad orang mana aja Bu? Orang mana? Hah? Orang Bongkok. Nabi Muhammad orang mana Bu? Arab mana ya? Orang mak dinyangka kita nyahokan lembur Kangjeng Nabi ada ini kabila-bila orang Bongkok. Astagfirullahaladzim. Orang mana ya Bu? Mekah tuh pinter kan ini tuh. Orang Mekah, Kangjeng Nabi orang Mekah dilahirkeun di terus pindah ke wafatna di Madinah Al Munawwarah cenah. Ibu apal kana bapana Kangjeng Nabi? Hah? Anu tadi? Muhammad. Hah? Tanya Muhammad bin Muhammad.
ulah gede teh jurina jendelana gede teh. Nabi Muhammad eta bapana Sayyid Abdul. Ayo coba Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Asim. Bener orang dia. Aduh, pakai masjid gede yuk. Waduh, tanya apa Kangjeng Nabi, tanya keturunan Nabi. Hari ibuna ibu Kangjeng Nabi apa? Rodia. Aduh. Kami cina gitu, kami gitu ngakuan lah. Wah, aku lagi mau ngakuan. Persen mual aja. Nabi Muhammad ibu nate Siti Aminah. Penting tak kurangnya dikanyahokeun. Kanjeng Nabi mah ibu bapak keur waktu dilahirkeun ke alam dunia. Dina rahimna Siti Fatimah eta Kanjeng Nabi mah ibu lain lewat eta. Nyaho lihat eta? Nyaho lihat eta? Ah eta banyak. Eta bukan. Eta. Eta udah nyaho. Eta. Lain lewat eta Kanjeng Nabi mah lahirna teh jalana di bawah bujal luhureun eta di bawah kaluarna di belah kiri luhureun eta punya lain kos urang mah bilang urang mah keluar tidinya ngabelaan burang puting nyar duit ngabelaan eta keluar tidinya neangan eta di bawah Kanjeng Nabi Muhammad sewaktu lahir ke alam dunia teh lahir di rahimna ibu Siti Fatimah. Begitu Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia eta ngadadak langit moncrong caang cai jam-jam ngadadak ngabucal-bucal patung-patung berhala anu aya dina sekitar Ka'bah kabeh roboh berserakan ambalaya akibat sababiyahna lahirna junjunan urang baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad malahir pertama lahir ke dunia teh geus nunjukkeun jati dirina, geus nunjukkeun jati dirina, tugasna mantenna encan boga akal encan naonnya nama geus nunjukkeun bahwa nyana teh bakal menumpas kebatilan. Betul? Buktina berhala jeung seuneu-seuneu anu sok disembah ku kafir Yahudi, anu sok disembah ku orang-orang kafir eta pada saat eta kabeh ambruk. Percaya? Percaya atau percaya wajib kudu percaya. Sanajan urang teu nyaksian, sanajan urang teu ningali sebab kunaon, sebab kaget kula lamun ibu-ibu nu kieu nyaksian pada zaman Kanjeng Nabi berarti eta ibu-ibu kacida kolot. Nah bener aya kene wayah kieu pernaon gawe di dunia ke hirup dalam dunia kepelahan. Pada dasarnya seluruh nabi dan para rasul diutus oleh Allah ke alam dunia ini membawa satu ajaran mengajarkan kita untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam naungan kalimat la ilaha illallah. Dina kalimat tersebut la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin wujud illallah, teu aya anu wajib disembahan anu hak kecuali Allah Subhanahu.
kalimat tersebut teh ay kalimatun tauhid, kalimatul haqqi alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Kalimat la ilaha illallah teh kalimat anu hak, anu nyata, anu bener. Hirup urang, maut urang, bahkan sampai ke akhirat nanti urang moal bisa selamat lamun henteu jeung la ilaha illallah Muhammadur. Makanya orang sebagai orang Islam wajib mempertahankan keimanan orang, sanajan orang kudu berkorban, ngorbankan beheung orang, ngorbankan diri orang, ngorbankan harga diri orang, tetap kudu pageuh kekeh padeukeun mempertahankan keimanan orang, mempertahankan la ilaha illallah Muhammadur. Rame-rame nama ya ngadu nembalana saeutik. Mohon deui lah. Gandeng aus bae. Kumaha kami bae. Dumantak orang kudu mempertahankan keimanan orang, mempertahankan kalimat la ilaha illallah, sebab anu mere hirup orang Allah, anu mere jasad orang Allah, anu ngadamel diri orang Allah, bahkan Allah anu mere ruh ka urang kacida pantes parigelna setiap napas anu ditarik tina diri urang jeung napas anu dikeluarkeun tina diri urang pantes jeung parigel urang ngucapkeun selalu ingat ka Gusti Allah, ka Gusti Allah. Allah anu ngadamel jasad urang, Allah anu ngadamel irung urang, Allah anu ngadamel ceuli urang, Allah anu ngadamel hate urang, Allah anu mere ruh urang. Betul? Betul? Orang diciptakan ku Gusti Allah samemeh badan diciptakan ku Gusti Allah, eta orang diciptakan ruh naheula. Di mana ruh urang teh? Ruh urang teh meunang nyandak tina cahayana Kangjeng Nabi. Laulaka lama khalaqul aflaq. Lamun lain karena anjeun wahai Muhammad, aing caduk dungkuk haram tempak oleh taktakan mual kudu nyiptakeun alam dunia ieu beserta makhluk-makhlukna beserta isi-isina. Berarti urang ayeuna geus aya di muka bumi ieu alhamdulillah. Kacida agungna eta Kangjeng Nabi samemeh di alam dunia diciptakeun ku Gusti Allah, eta Allah nyiptakeun nur cahayana Kangjeng Nabi. Urang bersyukur teu jadi makhluk Allah, bersyukur teu? Bersyukur teu jadi umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mangkana dina acara walimah maulidan Nabi iya hiji urang tasyakuran, kaduana ta'ziman, katiluna mahabbatan. Hiji tasyakuran bersyukur na urang hirup di alam dunia ieu sababiah cahaya Kangjeng Nabi. Ngagungkeun nu kaduana ta'ziman, ngagungkeun urang ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi sayyidul makhluqat, pimpinana sakabehna makhluk. Bahkan Kangjeng Nabi berbicara dina hadis nu sejen, ana sayyidu waladi adam wala fakhr. Ieu kula ngomong lalaunan teu betah. Aing ngomong kenceng rada batuk bae. Ieu kula ka dieu ieu ti magrib metu ieu rada kajebak. Kula kan Abah Haji Pulung nyaho jalan, makanya teh magrib keneh beusi nyasab terus gitu nyaho jalan tuh eta di ditu manggih jalan, masya Allah, ampun eta mah jalan ulah bae anu kereuneuh bulana lewat ka dinya moal kaburu ka puskesmas, wah
Kalau kaburu untuk borojol didinya demi bae orangnya. Bener. Aduh, dah kita palurah, coba palurah karunya ya orang mana ya? Bongkok. Karunya ya orang bongkok palurah, coba asese kita jalan tah. Mata karung lagi jelema orang dia. Asal pasiksa bakal ya. Ururahna cenah ge hees bor ngarokok. Ya hampura punya ya katuna-tuna sebab dia ti korora kurang ngeunaheun nya. Maka rada nginum bae nya. Sebab kula ieu ti beurang keneh acara geus ngaleut bae suara serak. Kula tadi nama deka Garut, deka Malaysia berhubung walidna di penjara. Jadi itu jadi. Walidna Dewi boleh. Cakangjeng Nabi dina hadisna ana sayyidu walidi Adam wala fakhra. Dulur cakangjeng Nabi kaula teh pimpinana seluruh anak incuna Nabi Adam wala fakhr lain adigung kumaluhur anak prak gede tak bu. Tapi kangjeng Nabi nunjukkeun kamuliaanana dina ucapanana ana sayyidu waladi Adam. Betul? Betul? Unggah enggak kosong ngarti. Etalah keagungan kangjeng Nabi, makana urang wajib daek teu daek kudu syukuran kudu ngagungkeun ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bo kangjeng Nabi mah manusia anu pangmulia-muliana, manusia anu pangagung-agungna, bahkan engke di alam mahsyar teu aya anu mampu nyafaatan kabehna seluruh nabi, seluruh rasul tidak akan ada yang mampu memberikan syafaat kecuali baginda Rasulullah Muhammad. Percaya ibu percaya? Percaya. Percaya Allah, percaya Allah, penting percaya bae. Hebat kangjeng Nabi mah agung, derajatna agung, kamuliaanana moal aya anu bisa ngabandingan ulah-ulah rasul anu sajenis manusia keneh alam dunia beserta isi nage agung keneh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad geus pantes parigel pikeun urang sadayana anu menganuti ajaranana, pantes parigel urang sadayana dina setiap detik setiap waktu urang selalu ingat ka kangjeng Nabi, selalu maca shalawat ka kangjeng Nabi, selalu zikir ka kangjeng Nabi, zikir ka Allah, ulah poho bawa kangjeng Nabi. Asap ngehenen bae asap kitu bos, sebab tina salat lamun teu maca sholawat eta henteu saha ngehenen bae. Sare memang waya sare sih. Geus tah? Geus? Iya tuh kulaon bebas. Sakedeungeun atau balik mah pula moal poholah panitia. Aduh lah gampang nih pula bisa digoyang. Pulau mana tadi? Goyang. Aduh goyang kayak penting. Kangjeng Nabi mah darajatna eueuh anu ngabandingan, kangjeng Nabi mah darajatna eueuh anu nyarwaan. Pokona mah hebat kangjeng Nabi mah ulah poho setiap detik setiap waktu selipkeun hate urang, selipkeun lidah urang pikeun maca sholawat ka kangjeng Nabi. Oso malamna di dia maca sholawat kamilah ngehenen. Hah? Aya tante sholawat kamilah nariah ayah tuh itu ibunya ayah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh
Muhammadun Sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min arbi wa min adami ya Rabb. Balik Mamador ya si'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awali muqtaimi ya Rabb. Balik waghfir lana ma madha ya wasi'an Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wa nasukan hajari ya Rabb. Balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb. Balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an kalimat la ilaha illallah teh kalimat anu pamageh pikeun jati diri urang pikeun hate urang sebab sadayana kanikmatan anu dipasikeun ku Gusti Allah hanya boga Allah, hanya milik Allah, hanya ti Gusti Allah, bahkan jeung ruhna sagala oge menang Allah. Mun urang teh ingat ka Allah, mun urang zalim ka Allah, mun urang musyrik ka Allah, eta teh perkara anu pangzalim-zalimna. Lamun urang nyembah kana patekong, lamun urang nyembah kana sedeng,
lamun urang nyembah ka matahari eta teh mus aya mus. Inna syirka la zulmun salam la zulmun azim. Ciri jasa tidak mau cek Quran ya orang dianya, masya Allah. Oh, pinter tinggal kenana. Inna syirka la zulmun azim. Musyrik eta kazaliman anu kacida agung, namun ibu bapak ya bapak tukang jarah lamun manggih keris ulah sok diibadahan nya. Ih seuri ka harteu bogaan sih kan aja kadi kan batu ayo boga malah lagi dua. Mun bapak jeung ibu boga keris boga batu boga golok ulah ibadah maka Gusti sebab lamun orang ibadah ka makhluk, ibadah kana keris, ibadah kana batu, ibadah kana duit, ibadah kana matahari, ibadah kana makhluk eta teh lamun orang geus musyrik berarti Allah bakal penduan ka urang. Lamun Allah penduan ka urang teh bakal jauh tina rahmat Allah. Sebab kenapa pan sakabehna anu aya tina diri urang, anu aya tina kahirupan urang eta kabeh ge meunang Allah. Lamun urang ibadah lain ka Gusti Allah ka makhluk alias ka makhluk eta Allah teh bakal kecewa ka urang. Betul? Oh, seperti pamuda bobogahan 5 tahun ai kawin jeung batur. Aya mana aja mana diumpet dari kanan kotok kami gini kok lain jodoh ring 2 tahun. Pamuda bobogohan jeung awewe 5 tahun hari endek lempang sekolah diantarkeun ku aing balik sekolah diantar dijemput ku aing hayang ngakan baso ge dibelikeun aku aing hayang meuli baju ge dibelikeun aku aing aing gelegedeug horeng kawin jeung batur. Aduh jadi karena kanjut penjadinya ibu kampus atau emang selewat karena eta sapuan mah aing resma. Aduh 5 tahun budak bobogohan kawin jeung batur ridit motor mah beureun anggeus nya. Aduh kita oge Allah mun urang ibadah lain ka Gusti Allah, mun urang nyembah lain ka Gusti Allah, mun urang ngagungkeunana lain ka Gusti Allah, Allah ge bakal kecewaeun ka urang bakalna gitu. Allah ge bakal kecewaeun ka urang gitu. Dumantang urang mung ibadah, hulap sholat, hulap ngaji, hulap maca sholawat, akibatna teh ruh urang teh kotor bu, kotor, ruh urang teh kotor, ruh, nyakana ruh, bu, ibu-ibu dia busuk jasa ya, ibu-ibu dia busuk jasa ya, kayaknya ditanya ke. Nah kana roh bu, roh, kula kita apa nih ngawanan deh, rukiah bere, nyaruk mini, ayah, mana jelema? Roh, lamun orang hulap ibadah, hulap sholat berarti ruh orang atau kotor. Di mana asal mulana sababiah ruh urang kotor eta di mana? Ya ibu pan urang diciptakeun aksesoris ku Gusti Allah aya mataan, aya
aya celian aya irungan aya celian eta diberes aksesoris panca indra ku Gusti Allah. Manusia matana aya, irungna aya, celina aya, sumutna aya, awakna aya, kari-kari dibawa maksiat. Mata urang selalu memandang kana maksiat, mata urang selalu memandang kana perkara-kara anu henteu dimenangkeun ku Gusti Allah. Mata urang nempona kana Facebook, kana WA, Twitter, Instagram, YouTube, celot ayah. Ibu boga FB, masya Allah bu boga FB. Eta sababiah kotorna ruh urang, eta sababiah pandangan urang teh kana perkara-perkara anu henteu dimeunangkeun ku Gusti geus mangkana urang secara sebagai manusia biasa anu sampurna akalna, berpikirlah kumaha carana ruh urang hayang bersih. Berarti jaga pandangan urang, boga mata jaga pandangan mata, boga celi ulah sok sadenge-dengena, boga sungut ulah sok saomong-omong, ulah sok dibawa ulah sok dibawa ngaruh, ulah sok dibawa ngahutang bong emok. Aya kadi aya nu nginjumna loba mana jelema ieu mah parawan kabeh ya pos daya ya sama urang kudu ada acting dekat parawan. Jumlah tuh. Ayah bang emang ayah itu padahal jalan duduk ya. Oh ya, oke sudah ada. Bang emok ayah, bang keliling, Ganesha, rentenir, innalillahi. Eta teh kelakuan manusia anu kurang rapi, kurang bener. Eta teh urang nginjem kana rentenir, nginjem kana bang emok, pan eta aya akadna bungana sekian persen. Eta teh hukumna riba. Sedangkan lamun urang selalu ngakan barang-barang riba, ngakan barang-barang haram, eta teh bakal ngawaris kana teas hate. Nyawa teas hate lain kos batu teas hate. Man akal haram fasya qalbuhu, sing sajelma anu sok ngadahar kana barang haram maka bakal teas hatena. Teas diajak ngaji bong, datang waktu salat henteu salat, bong salat, diajak baca sholawat bong, diajak sholat bong, diajak ngaji bong, dibawa baca Quran bong, dibawa ibadah bong. Eta akibatnya orang sok ngadahar barang har cek ibu-ibu teh lah tuh kiai ini menemuan atau kan kita kasusah dia tuh oke mau di mana atuh buka binabi aku laku dengi zaman salembur mah budak dah lurah ke can pugu boga benar can pugu lurah ke mana 200.000 ke ibu masing-masing. Misalkan di dia penduduk 2.000 jelema 2.000 hulu jantungnya 2.000 hulu diberi kumain sing 100.000 bapak pelurnya nak tulah kurang kiai gambungan masalah duit mah bo eta bang emok ya guys jadina acara maulidan ieu urang ngalep berkahna ti Kangjeng Nabi, moga-moga anu boga hutang bang emok segera kabayar ulah nginjem deui
Atuh aku kami mah didoakeun sing gerak kapal paling suki jeung bae. Aya jak mah teh cek ibu-ibu. Is bukan aya buludan teh eueuhnya. Sugan lunas ke cenah hutangna. Eta deui nu kitu. Aya di dieu eta deui. Eueuhnya? Aya eueuh? Aya. Bo. Jaga ruh urang supaya ulah kotor. Kotorna ruh urang sababiah tina pandangan urang, sababiah tina ceuli urang sok salah denge, sababiah tina sungut urang sok ngomongkeun batur, sok gibah, sok gosip. Siapa milaan bae. Sok gibah eta teh panyakit anu matak motoran karena ruh urang. Pantes bae urang mah dibawa ieu mata urang, awak urang, jasad urang dibawa maca Quran hula bae ieu Quran asa kunonjokan kana mata, dibawa maca sholawat nundutan, dibawa sholat encok, dibawa muludan paranes tiris, giliran anu nyamper musuh mah cager lagi habis itu tukangnya siapa ya Bang tukang ngeuseub mah moal aya kemajuan geus pinter orang dia sebab lamunnya na maju itu dari sisi cai benar. Tapi ulah salah. Ngusep eta adalah obat anu paling ampuh bikin ngalengitkeun stres. Bener? Kitu ge lamun meunang laukna. Lamun teu meunang menambah stres ya. Beak rokok beak nyaho aing ge. Nambah stres pokokna teu meunang. Jaga ruh urang supaya urang getol ibadah, supaya urang getol salatna, supaya urang daek maca Quran, maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab isuk pageto teu nyaho teuing urang ajal urang buat tim kedeung ya ibu-ibu pae. Bener bo? Sanu nyaho ibu-ibu kedeung pae. Sanu nyaho kula kedeung dahar. Ayah panitia, ayah murun. Maaf pemirsa, saya teringat keso ini. Tanggal dia maghrib sih. Maghrib kan dia, papa. Betul, naskan kerapakan. Ada apa nama iya makulama. Itu sesuai yang iya macam kahayang apa nama makulama. Dia pedil makulama panitia. Dipadil dulu lama. Jaga ruh urang supaya bersih, supaya urang daek salat ngeunaheun ibadah urang, ngeunaheun maca Quran urang, ngeunaheun maca sholawat urang. Ulah poho urang teh jaga ruh, jaga mata, jaga telinga supaya ruh urang teh bersih bu. Sebab isu pageto sanunya urang teh bakal paeh ajal mah teu disangka-sangka. Maut mah nu nyaho tulung aya nu bebejak, sugan bebejak heula ka PRT teu aya, sugan bebejak heula ka parurah teu aya, maut mah. Mangkana jaga ruh urang supaya ruh eta bersih. Lamun ruh urang bersih kana hate urang bersih, kana tujuh latifah urang bersih, awak ge moal berat dipake ibadah, moal berat dibawa maca Quran, moal berat dibawa maca sholawat. Jaga punya urang. Isuk pagi teu urang geus maot babu di alam kubur, teu anak teu pamajikan, teu salaki moal aya nu ngabaturan. Betul? Mangkana lamun urang hayang ngeunaheun kana ibadah atuh hiji jaga roh urang, bawana ieu tujuh ieu naon karage panca indra urang teh bawana kana ibadah, bawana dina pangriungan pangajian, ulah ditinggalkeun tah ngajian mingguan, deuk kemisan, deuk senenan sabodo amat.
pokoknya mah ngaji ulah sampai tinggalkan ngaji sebab lamun jelema teu ngaji moal nyaho kana hitut bau-bau acan bener moal nyaho lamun jelema teu ngaji mah moal nyaho kana rukun salat moal nyaho kana bagusna salat moal nyaho kana gorengna salat moal nyaho kana perkara head lamun awewe teh moal nyaho moal nyaho. Makanya penting orang teh kudungan ngaji di mana bae aya pengajian kiai urang ngayakeun pengajian datang kun aliman au mustami'an au muhibban au muta'alliman. Jadilah engkau seorang ulama. Lamun teu bisa jadi seorang ulama, jadilah seorang santri. Lamun teu bisa jadi seorang santri, jadilah seorang pecinta para ulama. Lamun urang teu bisa mencintai ka para ulama, teu bisa ririungan jeung ulama, jadilah sebagai mustami. Betul? Jadilah mustami. Hartina mustami teh ibu kajenteun urang teu datang zaman ayeuna mah aya speaker kadang ku kulungan. Bahkan ibu-ibu ge lamun dengan itu isu-isu teh tah isu-isu sok celohokan teh nya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab ini kewajiban. Ayo ibu-ibu gerak kamar majlis. Tanu di imah manembaran ampura teu kaur keur nyanguk keur ngumbahan keur ngepel keur ngasuana keur encok ari deuk ngaji mah kabeh ge ari jalan ibadah mah aya bae halangan punya aya bae anu teu gering jadi gering no encok anu teu encok jadi encok. Aduh, ya ampura nya abi ya. Aduh. Ada encok. Aduh. Encok lebatin alasan urang mah sebab hatena geus kotor ruhna kotornya. Bawa urang awak urang ka pangajian sugan di pangajian mah anu tadina teu nyaho jadi nyaho, anu tadina salah jadi bener. Terutama anu paling utami urang teh anu kudu dikuasai tina diri urang teh hiji urang teh kudu nyaho kana rukun wudu, kana pembatalan wudu, kana rukun salat, kana pembatalan salat penting Bu. Sebab ari nu ngaran salat mah teu bisa digantian. Betul? Saanu dek ngagantian salat? Aya ga nu dek nyolateun. Lamun ibu teu dek salat berarti kudu disolateun. Saanu gantian sholat jing dah ya moal nyaho kana rukun wudu, moal nyaho kana pembatalan wudu, moal nyaho kana rukun sholat, moal nyaho kana pembatalan sholat, moal nyaho kana bagusna sholat, moal nyaho kana gorengna sholat. Lamun orang tengah ngaji punya kudu ngaji urang lamun teu ngaji waduh bahaya. Pan aya dongeng na Bu, aya hiji pamuda mehna ngajual taneuh nadar mana pan meureunna ari nu nadar mangaran nadar mah teu bisa dipake panadaran lamun eta perkarana perkara wajib, teu bisa dipake panadaran lamun eta perkarana perkara haram. Aya pamuda hayang ngajual taneuh teu rek laku-laku, taneuhna meureun di pojok didukuh, aya dukuh di dinya. Nah, didukuh nu dijual ku hese-hese teh nya jalan nya pojok. Manehna najar, aing najar, lamun taneuh aing laku, aing dek perkosa hiji-hiji. Nudah naona coba ini dicolok ngalapati terik monong. Aing najar lamun taneuh aing anu di pojok anu ditukuh lampu aing dek perkosa nini ajeuna mah kabeneran nyana laku taneuhna kabeneran laku
caknya nanti aduh aing apes ya salah ngomong aing boga hutang ka pangeran ya aing kieu mah ya haliwu nya dengan ini ka mana ieu ini biasana ge sok lewat ka sawah oh biasana ge sok lewat ka kebon oh ya mah aing lempang teh ka jalan meh aya ini kotoyon be nih kada naon jang ayo tarik ke mana taruju rengkas men boleh rumah eta ini mus kagolar hansip lewat hansip tolong hansip can benang mah hansipan bae geus benang mah siap ini aduh tadi ini beres tadi ini sip-sipan gitu aduh nges gitu eta pamuda teh atuh nges beres biasanya namanya lubang balik isuna teh eta pamuda diu beda banyak kursi ngarokok push beghal pantes ngajual tanah Pak lamun berhutang mah susah begitu nyana keur ngopi keur ngarokok dareupeun imah eta si pamuda ai torojol eta nini nu kamari perkosa torojol di menyangkian kadinya pun datang ai di gigireuna be bertanya ku si pamuda jeta mah nini nu kamari perkosa cek nini teh atuh aing mah lain be tinggal dia suka nanyakeun be kasihan dek ngajar deui ta moal ini lagi kudu ngaji punya kudu ngaji tak penting sanajan berat karena ngaji mah kudu penting wajib ngaji tak lain wajib fardu kifayah fardu ain artinya fardu ain setiap jelma anu akil balik setiap jelma anu sempurna akalna wajib kena ngaji ngaji cekek boy ngaji kudu ngaji tadi Pak cerita kayak gitu lamun teu ngaji moal nyaho kana hidup bau-bau acan Bu aja ibu lamun teu ngaji bodoh beak ibu bodoh ku saraki naik ibu bodoh ku saraki naik Bu pan saraki mah pinter nyana mah memeh sare HP-na dibawa dicekal dihapus lah catana ayo gitu ayo langsung diperiksa ku pamajikanna weunang naon Pak ayo cek sarakina aing dilawan aya tuh zaman nyengir di dalam masjid ngaji punya sebab kurang moal nyaho kana rukun salat moal nyaho kana pembatalan salat moal nyaho kana bagusna salat moal nyaho kana gorengna salat namun urang teu ngaji lamun awak urang mata urang seluruh anggota tubuh urang dibawana kana ibadah yakin ruh urang teh bakal bersih lamun ruh urang geus bersih yakin urang teh dibere dorongan semangat kana ibadah salat ge geus teu kudu dititahan ngaji geus teu kudu dititahan puasa geus teu kudu dititahan maca salat geus teu kudu dititahan tek salat cirina lamun ruhna jelema geus bagus lamun datang waktu salat gudebeg langsung Allahu Akbar Allahu Akbar anu keur macul geusan maculna anu keur dagang geusan dagangna anu keur ngored geusan ngoredna anu keur ngoyos geusan ngoyosna anu keur ngabuat geusan ngabuatna tinggalkeun pagawean urang laksanakeun sol moal berat lamun awak urang biasa dibawa ibadah moal berat dibawa salat dibawa ngaji jeung sajabi moal
Numantak kurang berat ibadah, berat sholat, berat maca sholawat, berat maca istighfar, berat maca Quran, sababiah kurang teh tilok daek jajabungan di majlis taklim, jadi ruh kurang teh kotor, ruh kurang kotor, ruh kurang penting. Ibu ayeuna jelema bodoh standar lah nyaho kana rukun sholat, nyaho kana pembatalan sholat, nyaho kana kewajiban-kewajiban diri orang sebagai muslim, nyaho karena kewajiban-kewajiban orang sebagai jelema anu mukallaf. Ayeuna ibu kudu mikirkeun masa depan putra putri orang ke kahareupna. Mun putra putri orang teh teu bisa maca Fatihah kumaha onang, mun putra putri orang teh nyaho kana salat kumaha onang, sedangkan anak-anak orang eta kewajiban indung bapa di magahan. Karti lain orang sebagai indung bapa saha deui batur nek magahan, mending mun daek pugus budak kuari mah dicarekanan setik pundung aya bebeja ka mana mah aceng mampu ngaji deui ka ustad eta mah gerak dicarekanan bae kula ajuban kolot rada kurang cepen aya di cepen ayahnya aya banyak emang asalna ti dieu eta pahit ke Tangerang itu asalna ti dieu. Kolotna kurang cepen deui lain di nasehatan eta si anak kalah diheueuhan heuh aing kurang resep ka ustad eta pindah di bae geus datang 10 ustad eta tungtung nama eta si budak bakal jadi bodoh bakalna kudu nama lamun eta si budak bebeja mah aceng dicarekanan ku guru kunaon atuh aceng mangajina salah bae teu cara bat berarti sia nu bodoh kita kan orang supaya eta anak berpikir moal ieu ustad teh ngepek nyampe ka jendol moal paling sentak doang gitu. Benar karena lamun ibu jeung bapak aya anak ngadu ulah sok dibel demi masa depan manehna lamun nyana teu ngaji mah bakal jadi jelema bodoh gitu. Pas heueuh deui eta ibu-ibu aya ngabela anak ngapuguh di benta mayar listrik ge aya baru 2 tahun mah teu datang ulu nanti lo amplop makaruhan ka guru ngaji kebelaan anak hayu bersyukur kudu nama anak baik ngaji aya ustad aya kiai di lembur urang daek magahan ngaji hayu ku urang angsong-angsong ke anak urang supaya daek ngaji malah mandar ke masa depan ke harupna ieu lembur bongkok dijadikeun lembur para ulama aya geus ngajina encah hayal di bae. Mangkana bu, ibu, bapak pasantrenkeun anak sebab ari jelema ari anak urang masantren mah bu dunia akhirat bakal ngabela urang. Dunia urang memang beureunan ari nu ngaran masantren mah biayana dihitung-hitung mah leuwih keneh tinu sakola. Benar? Tapi lamun jelema nu hayang boga anak santri, nu hayang boga anak jadi kiai, eta senajan capek pahit getir duit beak loba ge, eta lamun anak urang jadi kiai bangga. Bunga kuat luar biasa. Benar? Mangkana pasantrenkeun anak bu, di dia sabaraha ieu? Jelema nu masantren budak ngora. Loba nu henteu apa loba nu masantren ieu? Loba tronet be loba dente loba pesantren tuh alhamdulillah tadi pernah aya mubalik jirik teh nya mubalik jirik sakitu mah bagus nya bisa nguji mental bagus sakitu bahagia eta nu boga ieu teh nu jadi orang tua nanya aya boga anak situ aya geus di pasantrenkeun pasantren juga ya ngeran di dia encan kabeh bae pesantrenkeun isuk mahnya anak urang bu ibu zaman ayeuna ieu citra geus deukeut
perumahan geus loba eta dina setiap perumahan kudu menang info setiap perumahan eta sok diteuneunnan ku jelema-jelema sidakepna dina dada make jubah di luhur dina di handapeun tuur tarangna rada herang jenggotna rada panjang make kopeahna jaring hurang nya nu kitu nya apal kan anu karar itu eta kurang menang info setiap perumahan eta diteuneungan nu kos kitu eta pun sedangkeun nu kos kitu di luar akidah ahli sunnah wal jamaah sedangkeun seluruh ibadah salat urang zakat urang haji urang muamalah urang lamun urang henteu nganuti kana ahli sunnah wal jamaah moal aya nu ditarima ku Gusti Allah betul sebab ari ahli sunnah wal jamaah mah moal coplok tina opat imam mazhab anu opat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal jeung ehenen ba lelesnya pakai ngaji banyak ma yukhalliful hawa ta'ziman li rabbih ari nu ngaran ngaji mah ibadah mah eta sok eta nah sok ngakuran kan sok dukangan atau bertolak belakang jeung hawa nafsu gitu kan penurang mah hayang nawayah kieu nyengkere bae nyengkere we nya dareupeun TV nyekelan remote bari nyekel karipik mun aya mah teu diajari bae semoga hadege lah jadi ahli surga kabeh orang dia iya teh aya citra geus deukeut perumahan geus loba paham-paham di luar akidah ahli sunnah wal jamaah pasti aya penduduk pendatangna ka dieu bakal aya anu ngarerecok akidah urang anu ngarerecok keyakinan urang panjelema-jelema kos kitu teh mawa pahamna liberalisme sekularisme pluralisme paham-paham nu kos kitu teh paham di luar ahli sunnah wal jamaah ayeuna urang teh sebagai orang tuana urang teh kudu ngajejehkeun anak ka pasantren supaya anak-anak urang teh isuk pageto 15 tahun ke depan supaya anak urang teh ulah sampai terjerumus karena aliran-aliran kos kitu sebab lamun anak urang ke isuk pageto geus asup kana aliran-aliran di luar ahli sunnah wal jamaah muludan bakal eueuh Isra Mi'rajat bakal eueuh haulad bakal eueuh ngariung bakal eueuh roahan bakal eueuh bakal sebab kunaon nu karar itu mah teu makekeun jarah haram muludan haram rajaban haram roahan haram diharamkeun ku paham-paham nu kos kitu mangkana jurumuskeun anak urang teh kusrungkeun ka pasantren supaya isuk pageto nya salamet tina fitnah-fitnah agama kos kitu pan ibu bapak lamun ibu bapak ketika maut anak urang geus nyaho kana hukum agama anak urang geus nyaho kana akidah anu jumlahna 50 jeung anak urang geus nyaho kana rukun salat rukun wudu pembatalan salat pembatalan wudu jeung sajabine tata cara ibadah di jero Islam ahli sunnah wal jamaah eta urang teh bakal dalam kuburna urang teh bakal salamet sarua bae sarua urang ke keur nyengcelengan lamun urang keur ngadidik anak magahan ngaji anak sarua urang jeung nyengcelengan ke di alam kubur di akhirat lamun lain anak saha sih nu bakal ngiriman urang ulah-ulah batur salaki ibu ke lamun ibu maot can kubuh ngiriman Fatihah pas bukan bae di ceramahan mah nguk we aduh ngantuk punya pakai ceramah banyak pakai ngaji banyak punya terus ya terus kuat nyampe jam 12 jam hiji jam 3 lah sialah yang mau balik
Dalam kubur orang bakal aya anu mere Fatihah. Mun anak orang bagus baca Quran, bagus ibadahna. Ketika anak baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sanajan eta si anak henteu ngatawasulkeun jeung indung bapana, ganjarana tetep eta ganjaran baca Quran si anak urang teh bakal ngocor ke alam kubur. Insya mangkana kudu ngaji. Tentang ngaji mah cilaka, moalnya haka hidup bau-bau aja. Terus ya Bu, pagahan anak orang akidah aqaidul iman anu jumlahna 50 supaya tetep pageuh renggenap hatena jeung keimanan anak orang beserta orang anu magahanana sebagai orang tuana. Lamun orang teu bisa magahan sorangan, kirimkeun ka ustad, kirimkeun ka pesantren pagahan anak urang. Ulah poho ka ustad teh sok upat bae. Karuna ustad. Ya duit teu batur, usaha teu batur. Pagahan anak batur dewe gawe ta ustad. Dibere duit henteu. Sliding poe geula. Ulah kepat baik, cak ustad dari tukang we cocok ya kiai. Hotan kiai tambahan atuh. Ulah kepat baik datang ke kiai mah turuk salam, mawa bingkisan, mawa plastik, ulah loba-loba. Biskuit bae sapal. Tindihan ku susu dua kaleng. Aju jeung roti tawarna sapa. Sirupna sabotol. Tong sila perkos syampurna bilna. Balikna atuh baru sasalaman kasar. Ada matusnya keremeh leungeunna kasar. Poho pan ustad mah usaha teu dagang teu atuh kabina-bina nya magahan anak urang nya kudu karunya punya ka ustad kakek kudu karunya nya karunya tante karunya isuk mah hewa deui. Pagahan wujud kidam baka mukhalafatun qiyamuhu wa daniyat kudrati rodat ilmu basar kalam aliman yang samian basiran mutakaliman wanan di Allah hiji nyaeta ngadamal bom sarua wajib mustahil sidik amanah ablek patona arod tablik aminah masih ibu. Aduh, iya punten. Di dia pangajian ibu-ibu sok poe naon? Jumat, jeung poe naon? Jeung poe naon teh? Moal naon teh? Eta aya kabeh. Lanjut ka bina-bina ya ibu-ibu. Tapi
tablik patona kalah tablik aminah. Aing mah kumaha sih ya? Ngajina ulah sok nundutan. Lamun nundutan mah bakal salah denge. Bakal salah denge. Wujud pagahan anak orang, wujud artinya wujud Allah ta'ala mustahil Allah. Oh, dalilna ayana alam dunia beserta isinya. Betul? Bon iya alam dunia nu ngadamel berarti iya Allah bohong. Lamun misalkan Allah teboga damelan deuk naon Allah gitu padi orang aya buktina berarti dalilna Allah aya teh ayana alam ayana urang teh bu ieu alam dunia beserta urang sebagai makhlukna diciptakeun menang Allah cirina Allah teh aya mustahil Allah Allah teh awalna akhirna eta Allah gitu. Allah mah teu boga bapa jeung teu boga indung eta Allah mah teu ngalahirkeun jeung teu dilahirkeun eta Allah lam yalid wa lam yulad Allah mah teu dilahirkeun jeung teu ngalahirkeun betul eta teh dalil ayana Allah wah khalafatul ancak beda sebab moal anggeus eta ngajabatul iman 50 mangkani geus penting ya geus penting wa khalafatul hawadisi artina Allah teh beda senghade paham-paham wahabi sok memahami Al-Qur'an dengan otakna sorangan lain dengan ngaji tafsir Quran lain dengan ngaji jeung para ulama tapi ngajina ku otak sorangan. Man tafassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu bil lamun jelema nafsiran Al-Qur'an ku otakna sorangan siap-siap calikna ngarebakna dina sana neraka naudzubillahi min tah orang-orang Wahabi sangade kalembur urang Lacak paribasa jangkung adegna pangadeganana bagus rupana putih kulitna mancung irungna bahasa Arabna pase kari-kari ngajak ke orang ngajak memahami Al-Quran tanpa ilmu Qur'ana tanpa ilmu tafsirna sing hade dokos gitu eta sasarta mangkana dina aqaidul iman anu jumlah 50 eta pikeun memperkuat keimanan urang pan orang-orang Wahabi mah menafsirkeun Al-Quran teh hanya ku otakna doang teu ngaji nya mah kudu nyaho maca terjemahan doang terjemahan saat itu bisa sih jaya latenan karena terjemahan betul terjemahan eta gerharita ar-rahmanu alal arsistaw Allah kerucang-ucang lain ku kula mun kadenge jeung kula mah kula ditanya iya aya Allah boga kopi teu ucang-ucang gini ge pan eta meureun di maknana dihartikeunna ku otakna sorangan biadillah dengan tangan Allah hari kitu Allah boga leungeun pan eta teh majad lamun cek tukang ngaji santri teh mah cek tukang ngaji teh mah majaduh kalimatun ustumilat fi ghairi asliyin lahu qad wudiat majad eta kalimah anu dipernahkeun tapi lain dina pepernahanana artina dohirna mah biadillah memang yadun itu tangan tapi nu dimaksud kakawasaan Allah sing ada makanya orang kudu ngaji ya rempan ya citra ya geus deukeut ya perumahan hampir pinuh sengaja ulah sampai orang ya masyarakat kampung Bongkok memberikan kesempatan terhadap orang-orang munafikin terhadap orang-orang kafirin untuk membentuk tempat peribadahannya di situ ulah sampai itu sebab kunaon lamun orang Kristen orang kafir geus ngabentuk gereja hati-hati bakal loba jelema Islam nu bakal asup ke agamana gara-gara sarimih sakardus gara-gara diiming-iming ku duit aing geus asup mah kana agama kos gitu urang bakal seroba disusahkeun
Makanya kula boga dongeng aya hiji caritaan Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dina waktu zaman harita Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah nyana ngutus rombonganana yutu ngutus prajuritna pikeun perang melawan kafirin orang-orang Romawi nya ibu ka Romawi hah? Nyaon tak? Eta Ciberem belah kiri. Dan baca pakai ngaji mah. Pada zaman harita Sayyidina Umar ngutus kana prajuritna supaya memerangi kafir Romawi. Terus kali itu lempang berangkat begitu perang. Aya anu perangna ngeluarkeun Cimande, aya anu perangna gelut ngeluarkeun Cikalong, aya anu perangna ngeluarkeun Ciinjuk, aya anu perangna ngeluarkeun Cihideung, Cikoneng, Cibongkok, Cibareng, luar kabeh pokoknya kayak gitu. Cak. Bak begitu bak kata prajurit pada akhirnya prajurit Sayyidina Umar anu jadi khalifah tersebut eta prajurit eleh ku kafir Romawi begitu eleh eta prajurit Sayyidina Umar khalifah Umar ditawan atau dirampas atau pokoknya ditawan belah 20 orang prajurit Umar Khalifah ditawan ku Kaisar Raja Romawi. Begitu ditawan disandra lah bahasa orang mah. Ya kasandra? Nah, beren Chandra Dewi mah. Disandra 20 jelema, dibawa ke hadapan Kaisar, dibawa ke harapan raja. Eta raja teh diupek ya dina kursi. Adunya nang minum bola. Cak raja teh oh ya prajurit si Umar legek sia main perangan aing macam-macam nyawa gitu aing orang bongkok cak eta kaisar cak eta raja kadi sia hiji ditarik atas si prajurit teh cecekek sia lamun asup Islam aing bakal mere kekuasaan kasia, aing bakal mere harta kasia, aing bakal mere jabatan kasia. Pokoknya sia ulah sieun dijadikan pemimpin dina salah sahiji provinsi anu luas. Tenang, ulah sieun. Kumaha tah jawabna? Maaf tuan. Kula mah sanajan dibere jabatan anu gede, jabatan anu agung, harta anu melimpah, tapi tetap patekeuh kula mah rek ngayakinkeun rek nyeklan kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur. Begitu eta kaisar ngadenge kalimat tersebut prajurit Sayyidina Umar eta raja kaisar lain senang tapi ngalah mikir nak haram jadah cenah meureun. Aya di haram jadah? Ayahnya haram jadah cenah meureun teh prajurit ngalunjak amat je banda aing geus loba ieu. Jabat harga paribut ngaributeun banda aing hayang nyana kana banda aing. Kunaon ieu jelema kalah mempertahankeun agamana. Eta si raja kaisar nitah prajurit nade bawa ka dieu teh jelema pecit penggal huluna. Dipenggal begitu geus dipenggal huluna da jadi hulu aya. Anjing kula ngomong si kasar amat ya hulu dinya. Ampura nya. Ya punya hampurannya. Da hampura teu. Da hampura teu. Biasanya orang masa-masa mangakandang berheras. Begitu dipenggal eta prajurit Umar
eta huluna dorong ngablang ngelilingi lapangan bari ngucapkeun ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masyaallah sakitu geus coplok huluna tina awakna tapi ngucapkeun kalimat tersebut alhamdulillah punya ku pageuh-pageuna keimanan eta prajurit tersebut sehingga nyana rela ngorbankeun kepalana pikeun mempertahankeun akidahna. Arek padahal ditubane bareng maneh ngantuknya pakai ngaji banyak arek tiluan duka dua gitu oke. Daek sia asup agama aing nyembah kana patekong, lamun sia daek asup kana agama aing yakin bari jabatan ka sia, diberi kekuasaan, diberi harta. Kuasa maaf Tuhan, kula mah jeung daripada nerima harta Tuhan, nerima jabatan ti Tuhan, ngabelaan nyoplokkeun keimanan keislaman kula mah lebih baik mati di hadapan Tuhan. Daek itu leles emang naga waktu HS ya. Begitu nuka dua ge dipegang eta nuka dua coplok huluna ngiter lapangan dua sambil mengucapkan bahwa fi aisyatillah dia fi jannatin aliyah kutubuha daniyah. Wah masyaallah bisurgaun makos gitu bu bisurgaun makos gitu. Giliran anu katilu eta anu katilu ditarik ka dieu nyamperkeun kita menghadap kana raja eta anu katilu ditanya deui capot ade sia daek teu neuk asup kana agama aing nyembah kana patekong ku aing bakal diberi jabatan diberi harta diberi wibawa diberi segala-galana kasia lamun sia teu daek tu tempok babaturan sia poe geus paeh duaan daek teh sia asup kana agama aing eta nu katilu mah harap jadah bu nu katilu ai gira nu katilu oh oke Tuhan cek nya teh oke cenah ge ngabelaan duit ngabelaan jabatan cek nya teh oke Tuhan kula bakal ngalepaskeun keimanan urang keimanan kula keislaman kula demi nurutkeun demi narima kana penghormatan Tuhan alias narima kana harta jeung kana pangkat. Begitu nyana geus ngucapkeun kitu oke deuk asup kana agama si raja eta raja langsung seketika cek raja kana patihna lamun dia urang teh mah wakil lamun dia urang teh wakil wae wakil kana sia catat ieu jelema ieu si Japrot ieu si Japrot ieu deuk ngalepaskeun keimanan keislamanana deuk asup kana agama urang deuk ibadah kana patekong catat ku saya bereknya kekuasaan toh tenan di tempat anu jadi kenyana gubernur dina provinsi anu luas bereknya harta banda nek bikang nu mana be berek mah ka manehna beus berek kabeh eta patih teu langsung nurut cak patih teh kana rajana raja punten eta si Japrot bener tante nyana nek asup kana agama urang pan ieu kula mah teu percaya sebabnya can aya pembuktian. Aju raja langsung berpikir cerdas cak raja teh geus aya kitu mah ayeuna ku sia titah eta si Japrot titah maehan dulur-duluran anu nyesa tadi teh anu 20. Begitu eta si Japrot titah ku patih cak patih teh ade sia ieu raja teu percayaeun bahwa sia deuk asup agama manehna deuk nyembah patekong teu percaya ieu raja teu percaya. Ayeuna raja hayang ngabuktikeun lamun bener sia deuk asup kana agama raja lamun bener sia deuk nyembah kana patekong ayeuna ku sia buktikeun dengan membunuh saudarana anu tersisa teh
cak si Japrot ya, oke, dibuktikan baik, diseret kita babaturan menyiasat, dipuncit cepet, sanggup dipuncit, dibawa di dia, laporan itu si Patih, si wakil, raja, eta si Japrot nges ngabuktikan bahwa nyana dek asup agama urang, bahwa nyana teh dek nyembah patekong, kumaha, oke nges tulis. Tapi eta si Patih berpikir di baik cak si Patih kehelan raja, kehelan. Iya pikiran coba kuranya. Iya si Japrot geus ngabuktikeun nyana mencit dulurna. Eta sakitu dulurna keneh. Kunyana dipencit. Kumaha lamun engke geus aya dina agama urang, kumaha lamun nyana geus jadi sebahagian keluarga urang, kumaha ona bakal ka urang bobonya geus mencit ka urang. Eta raja langsung berpikir cerdas cak raja. Heunya. Cak raja teh. Geus saha kitu mah pencit di bae si Japrotnya, dipencit. Akhirna keimanan coplok, jabatan teu beunang, harta teu beunang. Nauzubillahi min dzalik. Makana jaga keimanan urang kudu daek ngaji ya ibu-ibu nunggu sekolah ibu-ibu penting urang kudu nganyahokeun kana perkara head sebab lamun dina head eta urang ari salat mah lamun urang keur head teu kudu dikodoan tapi ari puasa mah kudu dikodo. Pan ibu-ibu keur ngoramah deuk salat loba liburna, deuk puasa loba liburna, deuk maca Quran loba liburna. Ayeuna ya ibu pan ari awe masuk sok aya masa baki nya, bahasa nama baki geus teu men, nyaho kana men. Eta awe lalaki mah beda, laki betul men gagahnya nama betul men. Atuh ngaji da rupanya mah salat jalan terus lalaki dilawan. Benar? Sebab bahaya lamun lalaki men bahaya, bingung kula mah lamun lalaki men kumaha mere sotek mah coba cekek batur pastikan bungkus babet teh habak lalaki men gitu. Ya ibu nunggas usia lanjut ayeuna geus ulah loba teu mikiran urusan duniawi, ayeuna lobakeun mikiran diri urang sorangan kumaha isuk pageto lamun urang geus pae, kumaha lamun isuk pageto mun urang geus maot geus aya datang ajal, kari-kari urang salat henteu ngaji henteu puasa henteu kewajiban selama urang di alam dunia teu dilaksanakeun paeh teh moal naon bu? Bawa naon? Awak urang mah bakal jadi bangke, salaki urang bakal kawin deui. Bener? Atuh. Mana coba? Ayeuna mah ibadah mah. Makana ya ibu lamun ibu cek non kagak ayeuna boga kodoaneun keneh salat puasa kodoan ayeuna seutik-seutik kodoan beung ibu aya keneh waktu pikeun urang tobat ka Gusti Allah. Kamu lamun ibu-ibu anu geus baki mah anu geus teu head mata, anu geus teu head mah eta ngeunaheun urang teh kuduna mah kudu sadar mun urang geus dibere baki geus teu head eta urang berarti diberi kesempatan dina sisa hidup urang teh supaya urang naik ibadah. Bu, naik ibadah supaya naik ibadah. Ulah ngomenan hapat cocok ulama ngopenan HP ini aju ka bawah ku gaya incun eta ini maka pedak ke bajak latulup teu cocok ngomong nage kaliput cenah ge pugus geus bawaan kaliput cenah kabeh pedak dipake ku maneh HP ngajeng-jeng bae giliran selfie bae kieu ngan ini teh nyaho ieu wok beda hareup kieu dikirim ka batu kos 10 haji atau tulisan pengen ini nya gitu
ngaji punya, mun urang boga kodoan dan salat kodoan, mun urang boga kodoan dan puasa kodoan, singgera di kodoan. Urang kudu loba ingat ka Gusti Allah, kudu loba ingat kana maut, sebab maut mah moal aya anu ngabejaan. Moga-moga dina acara maulidan ieu moga-moga urang sadayana sing istiqomah dina ibadah. Moga-moga dina wasilah maulidan ieu moga-moga urang sadayana sing dipanjangkeun umur, dihampura segala noda jeung dosana, jeung moga-moga naon anu kurang dicita-citakeun moga-moga sing diijabah ku Gusti Allah. Aya pantun saeutik pikeun ibu-ibu, pikeun bapak-bapak, daek ngadengekeun aya daek. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang ngaayakan, lamun ibu ngaku cinta ka Gusti kudu sing loba ngaibadahan. Cakep gitu. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang ngaayakan, lamun ibu ngaku cinta ka Kangjeng Nabi kudu sing loba sholawatan. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang ngaayakan, lamun ibu ngaku cinta ka kiai kudu sing loba ngaberkatan. Aya sakitu anu kapi hatur teh simpi bados kirang langkung lanjut dihapunten khutbah sopa wadak makadar summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sataya acan bubar urang ditutup ku doa heulan tong waka bubar sebab ieu pepelamna ieu nya. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hatta yu'afi ni'amahu wa yu'afi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wal karim ajli sultani. Allahumma salli wa sallim ala biha min amin ahwal wal afat wa taqdir biha min hadd wa tutarina min syay'in wa tarfa'una biha ala darajat wa tubaliguna biha qasra baiti min al-akhirati bil hayati wa Allahumma tawil umurana wa sahih al-sadana wa nawir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa ahsin amalana wa wasi' aqdamana wa ila al-khari qaribna wa li syari' abidna waqti hawaijana min hawaijidina wal akhirah innaka ala kulli syai'in. Allahumma thabbit qulubana ala dinika bil istiqamah wa thabbit qulubana ala tauhidika bil istiqamah wa thabbit qulubana ala ma'rifatika bil istiqamah wa thabbit qulubana ala ta'atika bil istiqamah wa thabbit qulubana ala jitinabil ma'siyatika bil istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.